Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Papada salam wal ihtiram dipayun puji miwah syukur rang sami-sami panjatkeun Allah Subhanahu wa taala nu Maha Ghafur. Shalawat sinareng salam pamugi salamina urang curah limpahkeun ka junjunan alam paduka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka keluargana, ka para sahabatna, ka para tabiun tabiatna. Malah mandar masing dugi ka urang sadayana amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Hadratul Mukarram pangatur waktu penata acara anu mancen tugas dina ieu waktos. Hadratul Mukarramun para sepuh pupuh agama sepuh anomna sadayana nu sami linggih dina ieu waktos, mudah-mudahan marantena masing aya dina rahmat oge lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hadratul Mukarram Papayung Agung pemerintah desa Neglasari nu alhamdulillah parantos masihan penjelasan pencerahan kanggo urang sadayana dina ieu waktos anu sami ku jisim kuring dihormat. Mudah-mudahan anjeunna dijantenkeun pamarentah anu tiasa ngemban amanah ti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sahibul walimah dina ieu waktos ngahaja ngampalkeun urang sadayana teu aya sanes sajabi ti ngalap berkah tina silaturahmi doa anu disuhunkeun. Mudah-mudahan ieu riungan urang sadayana masing dijantenkeun hiji riungan anu tiasa nyumpingkeun rahmat oge ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para ibu wargi hadirin sadayana, alhamdulillah dina ieu waktos simkuring kairing takdir nu maha suci tiasa deui silaturahmi sinareng urang desa Neglasari panginten sababaraha dinten kapengker di Talaga kemari tiasa silaturahmi sareng para syekhna al mukarram. Alhamdulillah dina ieu waktos mudah-mudahan masing tiasa ngajantenkeun kiparat kana dosa urang tina nyukuran nikmat Allah anu rupina tadi oge sanes dipiwarang ngetang tapi dipiwarang nyukuran sinareng napakuran kana naon didamel ku Allah Subhanahu wa taala. Naon margina rempan jeung sieun kanggo simkuring saupami urang sadayana dipasihan nikmat ku Allah Subhanahu wa taala nu sakitu seueurna bilih eta nikmat teh salah sawios nu ngadatangkeun kana siksa Allah baik di dunia atawa di akhirat. Janten nu ngadatangkeun siksa teh kinten-kinten upami urang teu tiasa nyukuranana boa-boa lain tina ladang musibah tapi tina ladang nikmat. Naon nu janten sabab ari nikmat mah seueur ari musibah mah sok rada carang. Emut simkuring kapungkur dipasihan panyawat ku Gusti Allah nuju diajar nuju dikobong dan nepi ka ayeuna teh emut keneh gering teh nepi ka teu inget cing teh waktu harita kunaon pangna inget jarang gering malah ngalalakon sepuh nu kapungkur samemeh aya corona ayeuna baheula ge cenah aya panyakit teh nyeri beuteung jelema teh mata balolodog beuteung gerde silah gerde kolera disebutna datang deui beh dieu buduk cenah sararea eta nepi kakeun disebutna penyakit kuris aremuteun da jarang dipasihan musibah ku Allah tapi karena nikmat di Allah Subhanahu wa taala kulantaran sering kulantaran hayo-hayohan sehinggakeun urang teu emut iraha nikmatna tuang nu raos iraha urang dipasparin nikmat ayeuna kulem anu sae hilap tah bilih tina ladang nikmat nu sakitu seueurna kulantaran urang hilap teu tiasa nyukuranana sehinggakeun ngadatangkeun azab Allah baik di dunia ataupun di akhirat. Naudzubillah summa naudzubillah. Tadina ieu waktos panginten urang sakantenan we kaitkeun kana
Tersenggarana ieu walimah tasyakur binikmah ka Allah Subhanahu wa taala wirehing mantena dipaparinan murang kalih pamegat diwahyukeun ku Allah ka Kangjeng Rasul wirehing di mana murang kalih tos geuna kana waktuna diparentahkeun ngalaksanakeun ibadah ku Allah Subhanahu wa taala keur nu jadi kolotna mangka kudu dibersihan tina pirang-pirang najis khususna nu aya dina badana. Carana keur umat Islam mah teu gagabah ku Allah dipasihan cara anu khusus nyaeta disebutkeun di urang mah ngahitanan. Tah ieu teh tasakur bini mah sabada ngahitanan nu janten urang kalihna ngariungkeun baraya, ngariungkeun tatangga, kiai dionang. Nu leutik nu gede sadayana, nu sepuh nu anomna sadayana diangkir linggih. Tujuanana sajabiti sejak silaturahmi hayong dilungsuran berkah ku Allah teh doa nu disuhunkeun murang kalihna hayong dijantenkeun murang kalih anu soleh ku Allah Subhanahu wa taala. Eta panginten ari nyetak jalmi soleh sanes enteng seperti ngagoreng deeng eta teh punten tanggal kacida. Naon tujuanana pangna murang kalih urang supaya soleh supaya teruksak. Daku akibat jelema teu saroleh teh timbul karuksakan di alam dunia. Saur Sayyidina Ali karamallahu wajah dina sapalihna katerangan anjeunna nyangemkeun laula hum sahisolin la saron nasu kulluhum sholihin. Lamun seug mah teu aya hahalang nu lima rupa. Lamun seug mah teu aya nu lima perkara la saron nasu kulluhum sholihina jelema teh bakal saleh kabeh. Tangalangkungan perjalanan ngalaksanakeun syariat Allah Subhanahu wa taala sajabi ti ngagaduhan cita-cita ngagaduhan hayalan bahwa urang ngagaduhan murang kalih teh hoyong dijantenkeun murang kalih anu soleh dijantenkeun harepan kade bisi di akhir zaman sapertos ayeuna nu dipikirkeun ku jalmi teh murang kalih teh kadang-kadang sok aya ukur ngadidik budak teh sina pinter ngala duit tungkul. Akibatna kadituna kumaha teu tiasa talim kanu janten sepuhna da salah ngadidik. Sedengkeun murang kalih anu soleh tos pada terang sadayana bakal ngajantenkeun hiji cengcelengan. Bakal ngajantenkeun hiji tabungan urang sadayana baik di dunia keur waktos jumeneng atanapi urang sadayana dina sabada ngantunkeun panu diarep-arep teh daya deui waladun sholihun yad'ulah ngagaduhan murang kalih anu tiasa ngaduakeun ka urang sadayana baik keur hirup atanapi tos maot. Dari jelema gebleg mah geuning nu teu soleh boro hingganing ayeuna ngaduakeun sabada maot keur hirup keneh indung bapana nikahkeun wani pan. Nanasa wani nepikakeun nyaluta kana janten ibu rama. Tah harepan urang sadaya mah tinang tosna teu dugi kadinya. Nu penting insyaallah urang sadayana sing leres-leres sing bener-bener carana nyolehkeun murang kalih urang sadayana. Urangna mah geus soleh ceuk urang teh. Jeung deui kade di mana-mana urang geus soleh sing inget saha nu nyolehkeun urang. Tinang tosna ngalangkungan syariat fatwa pituah para alim para ulama para ustad disebutna saha utamina guru-guru urang nu caket. Mata geuning aya haul aya ziarah ke alam kubur sapertos nu neme pisan dibahas ku Abah Jarah ka makbaroh para alim para ulama. Kadang-kadang pan urang mah ka kiai deukeut mah geletuk maot di mana sugan ngahaja rek jarah seusum sakali mah sabada lebaran teh ka kiai satempat teh lain anakna mah eta teh sedengkeun moal ditarima syukur urang ka Allah Subhanahu wa taala lamun urang can bisa syukur bahasa sunana mah kakaruhun urang bahasana mah can tiasa berterima kasih ka arwah-arwah ahli kubur atanapi ka sesepuh-sesepuh urang sadayana anu tos ngarantunkeun di alam dunia. Tah urang bisa na perentul nyaho Islam daek tolabul ilmi daek tasakur binikmah daek ngayakeun rajaban jeung muludan teh hasil jasa para marantena. Da urang mah teu penak panjang mamagenturna ge.
tepenak jeung Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani sumawan jeung sing para sahabat Kangjeng Rasul kaditu ti saha teu urang kengeng ilmu teh ti ulama nu cakep malahanan moal ayeuna urang init ka pasantren sigana syariatna lamun teu dibebesan heula ku ilmu-ilmu kiai satempat adang sok pohon teh di mana cenajang masantren di Taluk Agung cenah teu dibaca tah nu dina tajugna mah henteu Allahu Akbar sedengkeun syukuran ka Allah saur Allah saur Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malam yashkurullah lam yashkurun nas teu dibilang-bilang jalmi syukuran ka Allah Subhanahu wa taala mun can bisa ngahaturkeun nuhun jeung papada jalmi deui tah ieu teh jasa para alim para ulama sehingga kan urang nyicingan dina kasolehan beh dituna beh nu karaos ku urang sadayana ngajantenkeun pageuh tentremna ieu alam dunya teh ku ladang jelema saroleh da saur Sayyidina Ali lamun seug teu soleh mah ieu ruksak alam dunya digakeun nu 5 rupa tadi kahiji pangna jalmi nepikakeun ruksak di alam dunya teh saur Sayyidina Ali al-qanaatu fil jahli sok jongjon sok ngalap cukup sok asa geus we sakieu pangabisana fil jahli dina kabodohanna urang teh kapungkur dididik ku ajengan urang teh ku kiai urang teh jampe wudu jampe salat jeung sadayana da baheula ge geus sakieu we timu teu ditamahan deui sok aya pan sebelum mah geuning nya anu tara daek datang ke tempat mingguan kapang tolabahan mumul ngarasa pinter ngarasa mahi padahal jauheun ta ieu murang kalih urang mah generasi penerus urang sadayana rupina ku alam kiwari mah hadirin sadayana ilmu agama ku Allah Subhanahu wa taala ngalangkungan syariat lisan para alim para ulama tos terbuka kanggo urang sadayana dek nu tebihna dek nu cakepna ngan ditalungtik ditalaah ku sim kuring ieu mah ti ditu nepikakeun ti sadesa teuing sabaraha hiji manu masantren teh ti sadesa eta teh rek kumaha cing teh engke kahareupna ka ditu paingan ceuk Rasul engke di akhir zaman teh bakal dohir kabodohan di mana-mana geus dohir kabodohan berarti eta jalmi eta kaum teh dipingpina ku jelema bodoh da ari samet ngimaman mah samet ayeuna macakeun misalkan teh mah adan jeung qomat maca berjanji jeung nu sanes-sanesna siga-sigana ku sabulan ge latihan timunya tapi kanggo mecahkeun masalah peribadahan masalah agama nu sanes-sanesna utamina urusan tauhid ka Allah Subhanahu wa taala rupina teu tiasa urang mencelok dina YouTube jeung dina Google kedah ngagaduhan guru anu pasti matak aya disebutkeun dina silsilah dina urusan ilmu sehinggakeun eta ilmu urang teh nepung sineurang paduka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta akhir zaman teh geus loba jelema bahasana masih gapang pinterna ngawangkongnana teh malahanan sok aya di ditu mah punten nya upami rek mingguan teh kawasna imah kawasna muka heula YouTube tuluy engke di madrasah sok ditanyakeun deui ka sim kuring teh meureun geus boga sugan beurnya jawabanana ting rek ngetes ting rek naon taya hadirin sadayana bilih globalisasi sapertos ayeuna keuna kana sapertos kitu urang mah urang di mana-mana urang tos lieur ceuk urang teh teh kumaha nya hareupan zaman teh tos we tuturkeun tingalikeun para alim para ulama para sepuh-sepuh urang sapertos kumaha perjalanan tarekah dina ngalaksanakeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala ieu murang kalih urang tindang tosna sajabi ditanggung waler urang teh amanah ti Allah Subhanahu wa taala sehinggakeun kawajiban kanggo urang sadayana ngadidik murang kalih urang bahasana saur paduka Rasul wa yu'allimuhul kitaba idza aqala di mana murang kalih urang tos ngarti di papatahan mangka sok geura papatahan naon papatahan ngaji Quran lempeng nama titah macana titah nulisna
sim kuring ge lucu ngagaduhan alo karek diajar maca geus nyahoeun beureun ari huruf-huruf mah cing teh ieu huruf naon ieu huruf M ieu huruf naon huruf A ieu naon S tuluy deui F cenah P I O N jadi cek urang mah maspion meureun nya eta teh dina kardus aya teh tuluy disakalikeun jadi naon jadi kipas angin pan eta teh naon meureunan karek sakitu tah budak tah murang kalih urang sadayana sok didik da ceuk Rasul mah wa yu'allimuhul kitaba didik budak urang titah diajar maca Quran titah tiasa nulis Al-Qur'anul Karim bahkan beh dituna piwarang urang sadayana ngahartikeun ngamalkeun kana Al-Qur'anul Karim sehingga keun ngajantenkeun sumber hukum kanggo ngalaksanakeun peribadahan ka Allah Subhanahu wa taala nu bangsa syariat, nu bangsa iman, nu bangsa ihsana sadayana tos dipuat dina Al-Qur'anul Karim. Matak langsung ku Rasul wa yu'allimuhul kitaba idza aqala. Ditamihan deui wal azaba. Tata karama sopan santun. Ta ieu sopan santun anu kacida hampir hilang di masa kiwari. Nu pikakeun pan budak teh babaraga daran hareupeun bapana ge teu punten-punten acan gini. Aya nu ngajak keluet pake wanian aya nu make maehan ka bapa sagala rupa salah saha ieu teh tong waka nyalahkeun budak kapungkur aya ulama dina sapalihna kitab disebatkeun eta jalmi wawartos kaajengan bumbahasa ayeuna mama abdi maduh gaduh murang kalih teh bangkolang beak kadahe nu pikakeun wani neungheuh cenah kana sirah oge walar eta ulama geus untung cenah itu maehan oge. Berarti naon itu dikembalikeun deui kana kalepatan urang sadayana dina ngadidik murang kalih jeung kade deui lamun urang ngagaduhan murang kalih anu teu soleh ngagaduhan murang kalih anu bangkolang tong sok diduakeun ku kasalahan deui ku urang pan sok aya nu kalepasan geuning nya inungna bapana sia cenah nyalutak teuing ka bapa teh jor sia mantok diusir kaluhur moal sirungan kahanap moal naon akarannya bahasa nana teh duakeun ku naon ku perkara anu sae dalamun sekurang diduakeun ku perkara anu awon bakal terus ngaco na teh sabab salah sabios doa nu cereh diijabah ku Allah Subhanahu wa taala teh doa nu janten ibu rama kanu janten murang kalihna teh ieu kudu legowona urang teh dina ngaduakeun murang kalih urang sadayana teh dikakeun geuning di dina Al-Qur'anul Karim Allah nyangamkeun Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imama katurunan urang anak incu urang teh sing dijadikeun pamimpin jalmi anu takwa ka Allah Subhanahu wa taala da geunah panginten karasana saupami urang boborokakeun ngagaduhan murang kalih anu soleh natanga heulaanan jeung anu soleh mah natanga karaosna raos natanga na lain di dunia wungkul di pakuburan natanga jeung nu soleh maraosna kacid matak sok aya nu pesen geuning sepuh kapungkur mah dikubur teh hayang caket ajengan anu cenah kajenting mayar pan tempatna naon raosna ngahiji jeung jalmi-jalmi anu soleh tempatna wae tempat jalmi anu soleh mah nepikakeun kenging kaistimewaan ti Allah Subhanahu wa taala sehingga keun tiasa ngadatangkeun kana rahmat ridho Allah Subhanahu wa taala. Da ieu urang kempelna di ieu tempat sok sanaos bari nunutan, sok sanaos bari ngaroko, manah ngretek ka Allah Subhanahu wa taala nun Gusti mudah-mudahan Gusti ngalungsurkeun rahmat Gusti. Sing ditebihkeun tina bara musibah anu dilungsurkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Duka tina sebahagian fitnah dajjal ieu teh panyakit teh ngan urang sadayana tong petot-petot malah ku Kangjeng Rasul dididik urang sadayana dikomanoan ku Kangjeng Rasul setiap urang netepan ngadua ka Allah wa min fitnatil masyihid dajjal nun Gusti abdi hoyong disalametkeun tina fitnah dajjal bisi ieu termasuk fitnah dajjal da samemeh urang ngagunakeun masker samemeh nganggo cuci tangan jeung jaga jarak sagala rupa ditingali dina tulisan penyakit corona teh teu langkung ti 5.000 ka handap sadidinten teh
ayeuna mah dugikakeun mencapai 12.000 ka ditu geuninganan sadinten-sadinten. Nauzubillah summa nauzubillah. Mudah-mudahan urang sing diraksa ku Allah Subhanahu wa taala. Tempat nu dimulyakeun ku Allah ngalangkungan pangeusina jalmi-jalmi anu soleh sehinggakeun mantak nurunkeun rahmat Allah. Kapungkur aya riwayat hiji jalmi tukang maehan. Maehanana cariosna tos 88 jelema nu dipaehan ku eta jalmi. Mun pernah beunang ku ayeuna sigana hukumanna ge hukuman mati eta. Ceuk eta jalmi aing rek tobat ka Allah Subhanahu wa taala ngan rek nanyakeun heula ka ajengan. Kira-kira ieu tobat aing ditarima moal dosa nu saking ngagunungna. Naroskeun ka hiji ulama, hiji ajengan. Ajengan mun kami tobat dina ieu dosa maehan 88 jelema, kira-kira tobat kami ditampi moal ku Allah. Ceuk eta ajengan wah moal loba kitu mah. Hese loba kitu mangumahna ge model kumaha. Ceuk eta jelema aduh dekagagal ya. Kagok jejegkeun cenah 100. Paehan deui teh ajengan. Masih keneh aya harapan dina hate hoyong tobat ka Allah Subhanahu wa taala sehingga anjeunna dongkap deui ka ajengan nu hiji. Dongkap ka ajengan nu hiji naroskeun deui tentang ditarima jeung henteu tobat ka Allah Subhanahu wa taala ima beda waleranana. Ceuk eta ajengan kuring can bisa nangtukeun kana jawaban kuring ngan di ditu cenah aya 2 kampung berdampingan. Nu hiji eta kampung teh pangeusina teh pangeussi jalmi-jalmi soleh, pangeussi ahli-ahli surga. Nu hiji deui mah eta kampung teh pangeusina ahli maksiat tungkul calon pinarakaeun unggul. Talamun anjeun hayang ngalaksanakeun tobat ditarima jeung henteu ku Allah Subhanahu wa taala sok we cenah datang ka ditu ka kampung jelema soleh. Pan kitu geuningnya lemur teh aya nu tenang, aya nu gersang wae. Tempat judi mah, tempat ngadu hayam mah komplit tukang warung itu ieu na. Ngan kaluang di pagelaran di kabagelaran malah sok ditogmolane sakalian ku sim kuring. Pan sok loba ka ditu ning nu ngahaja nyeun ulah der di ariuhan. Nyeun tempat kongkur udah keur usum kan wae dicaritakeun ge. Kumaha dekul ngarusuh. Cenah payu dagang kopi, dagang udud. Malah nikakeun poho kana peuting sagarupa teh jam 2 karek malungkar. Digigireunna aya mushola. Biasana teh wengi kemis, mingohna teh sim kuring osok ka dinya silaturahmi. Cing teh kamari mah malem Rebo asa pinuh motor teh ayeuna menang kamarana eueuh. Baru marek ditimpuk cing tengah aja. Tanu atos-atos mah di mana hiji tempat dianggo maksiat ke Allah Subhanahu wa taala. Di lemur ieu mah di lemur sok tereh beresan teh sok tereh bangkrut ka ditu teh rek warung rek naon dipake lah teu pira geuning ngalung-ngalung kertas kitu ngan kacek make duit ngeusan jeung warung-warungna bangkrut naudzubillah. Taya hadirin sadayana eta jalmi sariosna berangkat menuju eta kampung nu pangeusina jalmi soleh nuju di perjalanan. Wallahu alam duka kumaha tos dugi kana waktos ajal ti Allah Subhanahu wa taala usek ngantunkeun di perjalanan. Ceuk malaikat rahmat ieu geus naragog malaikat adab geus nagog. Wah ieu mah jelema siksaeun model kieu mah cenah. Siap-siap barudak cenah euy aya pasien yeuh mun cara urang teh. Kumaha tidinya usulan ka Gusti Allah nun Gusti ieu jalmi teh siksaeun atanapi hampuraeun. Walar Allah Subhanahu wa taala keke tong waka mutuskeun maneh. Coba cenah ukur heula. Jauh keneh ka kampung ayeuna anu ahli maksiat atanapi jauh ka kampung nu ahli taat. Mun we diperkirakeun eta jalmi teh caket ka kampung ahli taat hampura ku maneh. Rahmat kami lungsur ka eta jalmi dibuktoskeun ku malaikat ternyata mayitna eta jalmi ngantunkeun di perjalananna caket keneh ka kampung anu pangeusina jalmi-jalmi soleh sehingga geun lungsur rahmat ridho Allah dihampura cobatna macan
Istighfar nama acan naon teh nuduhkeun kana kamuliaan tempat nu pangeusina jalmi-jalmi anu soleh. Tak urang di lemur digakeun lamun sekurang hayang lungsur kabarokahan ti Allah Subhanahu wa taala kuncina lintang ti iman takwa ka Allah Subhanahu wa taala nu dilungsurkeun ku Allah teh kabarokahan lain panyakit. Teu ieu kanggo introspeksi diri urang sadayana di masa kiwari akhir zaman utamina di masa pandemi nepikakeun syariat mah panginten tos dijalankeun ku sadayana nganggo masker tos diarangok ngan kacek sim kuring sok kagetna teh sakieu wungkul ari maskerna kudu khusus wae ti ditu tuluy anu dihalangkeun kana beungeutna khusus wae ti ditu make helm eta nu sae helman gitu nih pan aya nu herangan helm teh salah keneh make eta teh kuduna nu ya herangan kacamata cenah ka ditu maskerna ngahaja di halangan kuno kieu masih keneh salah wae padahal maklama keneh benernya tujuanna mah nutupan meureun cangkem urang nutupan pangamung urang supados naon supados polusi udara nu lebet ka urang teh kasaring heulanan syariat mah kitu tos dilaksanakeun cuci tangan jaga jarak jeung sajabina tapi Allah teu acan berkehendak make heulanan sabab ma'asaba min syai'in illa bitakdirillah teu aya hiji perkara anu tumiba ka urang sadayana ge ngalangkungan takdir Allah Subhanahu wa taala termasuk ieu panyakit nu dianggap aya menurut keyakinan urang sadayana anu gejalana rupa-rupa baheula mah di Wuhan 2 tahun kapengker gejalana teh jelema teh upami ku corona kerejet siga ku tetelo kusek ke maot. Ari ayeuna mah datang ka Indonesia sanes di mana sesak napas, penciuman urang tos teu berfungsi, oge rasa urang sadayana tos teu aya, ta eta teh cenah bisa disebutkeun reaktif ka dituna kana corona encan aya diponis corona mah teh disebutna teh reaktif. Sedengkeun ceuk Rasul di mana urang dipaparinan panyawat ku Allah Subhanahu wa taala nah nu rek dicageurkeun deui atanapi nu rek dibawa maot bahasana dicabut ku Allah Subhanahu wa taala di mana urang teu damang teh 4 rupi. Hiji nu dicabut ku Allah Subhanahu wa taala teh rasa. Upami urang nuju teu damang sales mae heulaanan mah. Tong gede-gede teuing. Lewang pangamung urang dihalangan ku leho misalkan teh mah. Pan ngarokok tepat diraos, ngangseu aangseun teu kareungu dan naon? Da teu kaangse kahalangan ku leho. Mepegda disebutna teh. Tah rasa rokok geus teu karasa, malah kamari aduh cenah geus gunta-ganti ya udud cenah anger teu karasa. Pan dicabut ku Allah rasa urang. Barang tuang kitu keneh. Nuju sehat mah urang nuang samol teh pan lada karaosna. Keur gering kitu keneh ai samol masarua. Lada-lada keneh meureun. Nuju tua nuju teu damang. Dicabut rasa ku Allah, dipasihan katuangan anu sae, dipasihan katuangan anu nikmat, anu raos nuju urang sehat mah nuju teu damang pan boborok ka sangu anu singguruntul cacakan bubur nu dipasikeunana pan kaluar deui. Berarti ieu rasa teh ku Allah nuju dicabut. Teras deui nu dicabut ku Allah teh rupa. Biasana nu teu damang masok benten haropak, pias katingalina. Malah nu geus deukeut kana pimaoteun masok rada beda pisan geuning nya. Jalmi teh rupana teh. Taya hadirin sadayana dicabut ku Allah 4 rupa. Naon nu kaopatna? Dosa cenah. Keur umat Islam. Dosa ku Allah dicabut upami eta jalmi sabar dipasihan musibah ku Allah Subhanahu wa taala. Ngan di mana eta jalmi ku Allah tos dugi kana waktosna, wayahna moal dibalikeun deui maot disebutna. Tapi upami eta jalmi aya takdir Allah kedah cager deui, rasa bakal balik deui, make aya bahasa mamayu sagarupa pan geus cager. Di mana urang tos teu damang. Rupa kitu keneh datang deui getih teh. Rasa ameu jeung sagarupi karaos deui ku urang sadayana termasuk daya oge tanaga datang deui di mana urang tos damang. Tapi keur umat Islam jalmi nu sabar kana kakeunaan musibah ku Allah Subhanahu wa taala dosa namah moal dibalikeun deui ieu kauntungan kanggo urang sadayana. Bilih pandemi sapertos ayeuna nu kakeunaan ku musibah anu gejalana di urang mah cenah eta anu eta teh geus aya ti baretona tuluy diolah ku tangan-tangan jelema-jelema dolim
termasuk kana fitnah dajjal urang nyuhunkeun ngadua ka Allah mudah-mudahan urang san disalamatkeun tina fitnah dajjal sehingga keun urang teu kacanakeun Allah kumarantena. Naon maka disebutkeun Allah apa ngagedekeunna syariat tungkul ngadua ka Allah urang dibarengan jeung ngadua ngajalankeun syariat protokoler kesehatan sakumaha anu tos dianjurkeun ku pamarentah. Malah lucu nak kumaha di ditu teh aya puskesmas di Simkuring kamari mah upami nu ngalahirkeun teh kedah dicana ka puskesmas ayeuna mah wiosna di bumi ge naon perawatna 12 jalmi teh dugikakeun sadayana terpapar virus corona. Aduh geus rada riweuh deui wae nutup puskesmas teu bisa ka ditu pad urang kudu ka mana meureun geuring teh nya. Oh syariatna berobat. Aya hadirin sadayana mudah-mudahan urang mah sing ditebihkeun naon kuncina teu aya deui supaya ulah datang karuksakan lintang ti urang sadayana sing jadi jalmi soleh tong jongjon dina kabodohan tamih-tamih ilmu agama urang tamih-tamih keyakinan ka Allah Subhanahu wa taala ngalangkungan pangaosan nu digerakkeun nu dibacakeun ku para alim para ulama bari urang teu kungsi ngamplokan teu kungsi mere rokok. Jadi dia mah tara dikituan Pak di ditu mah make sok aya mere rokok sagamun mingguan teh aya nya di dieu oge sarupira kue teu rokok-rokok acan mah itu cai herang ngan sok daregi di ditu ge mun mingguan mah tara mere cai ting kumaha aya di nu kieu mah pan geuning balata cai herang bungkul ting cai naon ieu teh di jero ieu mah cai teh ieu mah nya ngan panas keneh bungkul deh kakang dapar. Aya hadirin sadayana nomor kahiji nu matak ngadatangkeun karuksakan teh alqanaatu fil jahli jalmi jongjon dina kabodohanana. Matak tadi uih di barangkali khususna sahibul walimah di dieu mugia ditarekahan disyariatan dididik ngalangkungan syariat Allah Subhanahu wa taala termasuk ngalaksanakeun hitan ieu mugia masih ngajantenkeun pendidikan kamu mantena sabab ku ayana di hitan nuduhkeun yen urang nyicingan dina agama Allah nyicingan dina Islam teh sanes ala kadar hartabana ungkul nu kedah dikorbankeun ku urang nu kedah dikaluarkeun ku urang sehinggakeun getih oge peryogi dikaluarkeun ku urang sadayana pan ieu teh ngahaja digeringan budak teh dikeureut ngahaja dikeureutna oge bari dieuweuhkeun pan nya cacakan urang kareka keureut ku arit bari teu ngaceleng tungtung ramo urang pan sakitu nyerina komo yeung ngahaja dikeureut dipiceun ka ditu mamancritna tah ieu teh naon sing janten pendidikan yen urang dina Islam teh sing tiasa ngorbankeun jiwa raga urang sadayana. Sayyidina Hamzah bebela kapaduka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkeun syuhada Uhud teh dugikakeun kaluar eusi pejit kaluar eusi beuteung melaan paduka Kangjeng Rasul ceuk hiji riwayat mah dugikakeun hatena dituang hatena dikaluarkeun ieu bebela kana agama Allah Subhanahu wa taala termasuk beh dieu para alim para ulama matak kanggo para alim para ulama para kiai diurang tikapungkur oge geuning tara menta ka ditu ka dieu saika ingetan masyarakat sugan aya wartosna ulama nu kapungkur ngadamel pasantren nepikeun susuluduk kitu pan daya nya ngadamel masjid sabuktosna we sakamampuhan naon perkara-perkara nu aya di lemur we malahanan geuningnya urang-urang Quraisy ngabangun Ka'bah kulantaran hoyong khusus spesial perkara nu rek ngabangun Ka'bah tina perkara anu halal syariatna nikakeun teu atos ngabangun Ka'bah dikakeun aya disebatkeun hijir Ismail ieu ku Allah Subhanahu wa taala tos ditakdirkeun kitu sanes ku Allah teu nurunkeun rezeki ka urang Quraisy waktos harita mun ieu hikmahna kanggo urang sadayana sehinggakeun aya disebutkeun hijir Ismail termasuk tina bangunan Ka'bah tak upami urang tawaf hek cenah nyepeng kana hijir Ismail termasuk batal tawaf urang tuluy hikmahna kanggo urang sadayana upami netepan di lebet hijir Ismail padilahna sami sareng urang netepan di lebet Ka'bah keur Pak Jokowi bisa asup ka jero ai urang
mun teh mah datang ka ditu teu aya fasilitas ti Allah Subhanahu wa taala mun hoyong ngengengkeun padilah sapertos kitu urang ngalaksanakeun netepan di lebet Hijir Ismail padilahna sami tah khusus sepuh-sepuh nu kapungkur mah kitu ngabangun negakeun syariat Allah negakeun Islam nyebarkeun agama Islam sehinggakeun timbul kasolehan timbul kamaslahatan timbul kamanfaatan nu ayeuna mah kadang-kadang sok dipikirna lain kamaslahatan kamanfaatan aya kamari nu naroskeun ka simkuring lain cenah Kang lamun urang cenah boga duit tina ladang kitu hek dipake ngabangun masjid manfaat atawa henteu manfaat mah manfaat eta teh masing ladang gagarong oge nya ayeuna urang boga misalkan teh mah duit ladang judi dipake meuli lampu dipasangkeun di sisi jalan manfaat nu liwat kacaangan meureun batur atawa misalkan teh mah menak-menak nu resep korupsi ngabangun jalan ngabangun itu ieu merek kamanfaatan mah ngan teu maslahat keur manehanana pan tadi teh bahasana setiap amal setiap padamelan rek urang Islam rek urang kafir sadayana ku Allah ya roh bakal ditinggalikeun ngan bedana rek urang kafir mah ditinggalikeun wungkul ladang amalna teh mun nyeun amal soleh di alam dunia urang kafir ngabantu misalkan teh mah bangsa sosial nu karitu ditemongkeun ku Allah Subhanahu wa taala ngan kacek teu tiasa dicanak dawuh dasar keimanan benten jeung urang Islam urang mah saja tiaroh saja biti ladang amal soleh urang katingali teh tiasa kanikmati eta ladang amal soleh urang kafir mah hapunten ukur ditinggalikeun wungkul mun bahasa ayeuna urang pika nyerieun sigana nya hanas-hanas datang ka kadupanak ngaran mah geus boga cek urang teh desa Neglasari ngaran anu menang bantuan yeuh naon kamari teh UMKM ning nya nu 2.100.000 sabaraha 2 itu nya data 24 datang ka ditu ngaran urang aya catetanna aya ngan kacek ku si itu teh teu dibikeun ka urang pan urang manating hanyakalna ta urang kafir mah ke di akhirat ditemongkeun ta ieu ladang maneh ieu nyumang ka anu ieu ladang maneh nyeun amal soleh maneh ngan kacek teu tiasa dicanak lantaran naon lantaran teu aya dasar keimanan ka Allah Subhanahu wa taala ieu urang sadayana dina nalika urang nebarkeun agama Allah nyebarkeun agama Islam ngalangkungan perjuangan di lemur makana kedah tiasa nyaring kedah tiasa milter perkara nu diterapkeun kurang sanes ukur nu deteangan kamangfaatan wungkul berarti kudu dicanakna tina barang-barang anu soleh barang-barang anu maslahat sehinggakeun ngajantenkeun kanikmatan kanggo urang sadayana pan kadang-kadang jelema teh asal tingna menang duit lah aya deui nu ngadalilan lah cenah daripada dipake ku kafir mending ku urang cenah babadogna gitu aya pantah jadi wih deui tadi nu matak kahalangan kana kasolehan jalmi sehinggakeun ngadatangkeun kana karuksakan teh di mana-mana jalmi jongjon dina kabodohanana nomor kaduana saur Sayyidina Ali al-hirsu fi dunya kasengsrem dina urusan dunia kumaha maksudna kasengsrem dina urusan dunia teh nikakeun urusan neangan pi dunyaeun poho kana pi akhirat teu saka di jalmi di zaman kiwari nu dipikirkeunna dunia unggul ngaliwatan naon wae rek ngaliwatan dunia deui rek ngaliwatan agama malah kamari mah ngobrol cenah jang ustad rek mihapekeun murang kali terus sinting rek kumaha teh sok we cenah pangdidikeun da geuning cenah aya manu deukeut kana piduiteun teh ustad majarkeun teh nya kumaha cenah maka deukeut piduiteun eta cenah nu marhaban nu dionang teh ustad geuning aya nu ngajuru rada hese ustad deui nu ngawinkeun ustad nu maot ustad malah termasuk ngurebkeun abah sigana wah pasena nya rada mujeuhna mangkaning pan ayeuna mah lain nu hejo baheusina teh lain asak jerona teh da pada embung teh pan kana eta mah rada horeameun ngancan guguru unggul teh ka abah teh da kamari ngobrol cek abah lamun geus guguru kanu kitu engke bakal aya tah sieun keneh bah urang teh bakal aya nu nitah meureun nya bah kitu maksudna mah tak ah moal waka jeung teh moal waka ngan doakeun
kusim kuring abah sing panjang umurna ilmuna sing diwariskeun ka abdi gitu ya jeung berkahna. Tah di akhir zaman teh jalma teh nu dibentengan nu ditingali kena urusan agama bahasa narek masantrenkeun budak nepikakeun aya niat cenah piduiteun teh loba tina urusan ladang pasantren. Da eta mah sanes tujuan. Malah sim kuring mah kapungkur ngahaja dialungkeun ku kolot teh lain sina jadi ustad baheula teh. Tujuan mah kulantaran mun uratna urat bedegong sugahan. Bader eta budak teh. Itu matak di ngaranan teh sabar warisan mah. Lain sagala bareuh lain ngan cenah supaya jadi doa ya budak teh ulah paong teuing. Alungkeun dipicieun ka dieu loba dulurna di dieu ge kena lah. Teu kudu dianturan ieu. Matak luhur da loba dulurna ieu. Meureun balatak samerukna rek mamawa karung sugan ka dulurna kitu. Rada diantepkeun ka pungkur. Tujuannya supaya rada bager. Dak mulang ka lemur teh ka ditu teu boga beban. Bapak lain ajengan, bapak lain kiai sing teh masih jauh ngantos ditakdirkeun panginten ku Allah Subhanahu wa taala da salaresna masuk izin ari kikieuan da sepuh naon sababna seueur guru-guru sim kuring di dieu termasuk Kang Aang panginten hilapeun deui pungkur nuju di kota sim kuring mun kekurangan biaya kekurangan ayeuna ongkos teh sok ngahaja ini heula ka Bojong Gede ka ditu boga dulur Kah Badru di ditu teh sok dagang kue cubit gini nya kue cubit ngilu heula dagang beres menang duit balik deui gitu baheula teh tak penak sareng-sareng Mukarom katamih panginten anjeunna termasuk guruna Syaikhul Mukarom sim kuring kersana Kang Ajengan Halim nu teu Cilimus upami dina nasab ilmu upami dina turunan mah panginten nasabna kapirai kadinya teh ti jihad palihan pun aki itu Bapak Usub gitu nya kadituna ayah genut mau di pagelaran mah. Taya hadirin sadayana alhamdulillah sim kuring silaturahmi kalayan doa nu disuhunkeun mudah-mudahan panginten marantena sing dipanjangkeun yuswa ku Allah bari sehat ilmuna masing dimanfaatkeun ku Allah Subhanahu wa taala kalayan tiasa ngintunkeun doa ka sim kuring bil barkah mudah-mudahane sim kuring diberkahkeun ku Allah sok sanaos kitu ilmu teu sapira gitu menurutkeun jalmi mah tapi upami Allah tos ngalungsurkeun barokah insyaallah pangintennya dipasihan kamanfaatan alhamdulillah aya kitu murang kali hiji-hijieun itunya ibu-ibu aya panginten anu sok daekeun sholawatan malahanan aya tajuk meureunnan ai mayar kanu jauh mah sok bisi mahal sugan kitunya jadi ini miwarang teh kasim kuring bubuhan rada adak bisa kulumpang jadi cukup ku 50.000 meureunnan setengah jam teh mingguan teh diamplokan udud sabungkus alhamdulillah we alhamdulillah ya bil barkah ilmu panginten ti para sayhuna al mukarram ngan kacek sim kuring teu tiasa nganuhunkeunana itu sim kuring teu tiasa berterima kasih nah ukur kitu we tiasa ngadoakeun ti katebihan mudah-mudahan marenta dipaengkeun yuswa ku Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin tah teu sakedi di akhir zaman saur sadina Ali karamallahu wajhah jalmi anu kasengsrem kana urusan dunya poho kana pi akhirat boro hingganing ayeuna ku perkara anu badag cacakan ku perkara anu ripuh perkara anu laledok di ditu aya tukang kolektor bah tukang kolektor cing teh mang atureun heula pan lohor ieu teh salat heula cing teh cenah jang jareblog cai pan ngalektor teh ku cai ceuk urang meureun nya ci atuh eureun heula hayang salat heula cing eta teh karek naon karek kuli komo mun boga meureun nya mun boga matakan paingan dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana jalmi miskin jalmi fakir geus teu nampi kana kapakiranna alias teu sobar kana kapakiranna tunggu we ieu jagat bakal tereh rugrugna saur dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daya nu disebutkeun al-hirsu fi dunya sanes jelema beunghar wungkul sanes jalmi anu seueur tuangan wungkul kadang-kadang timbul ieu perkara teh ti jalmi balangsak ti jalmi anu sagala kirang akibatna urang sadayana kasengsrem kana urusan pibeuteungeun
panu diteangan teh urang teh baru usi beuteung we pikakeun adur-aduran ka ditu ka dieu dog hulu pet salat cek bahasa sepuh kapungkur mah nu diteangan teh usi pejit bungkus kulit jeung sarang kasirit bahasana takade urang sadayana kedah tiasa ngalap cukup anu ku Allah Subhanahu wa taala pasikeun. Nomor katiluna saur video Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nu matak ayeuna ngahalangan kana kasolehan jalmi sehingga keun ngadatangkeun kana karuksakan teh asahu bil fadli jalmi koret kana perkara anu saleuwihun tina perkara nu dialap cukup ku manehanana. Naon hartosna di mana-mana urang tos gagaduhan rizki nu langkung ti kacukupan urang. Da saleresna mah upami urang ngagaduhan angoan 10 setel atau nepi cek abah teh mah samping mah geus loba ngan kacek BHS mah jarang keneh da kerame na wadimor mah sapir ning kitu nya bah nu mere teh tinu maot teh nu kitu wungkuh ting ditumpangan hayam hirup ting teh bae dia osoknya kade hayam negeri kata pati resep teh ai beh ditu mah sok hayam kampung ngahaja nu hirup pikeunana teh naon sababna sabab apaleun cenah da ustad eta mah tara ngadahar daging tinu maot itu bahasana teh padahal bah cinta naon tinu sedekah dasarua ngeunah we ngan alhamdulillah ai kitu mah sok rada awet jadi ai hirupna nama urang teh irahe bah mun citana teh salse beda ujung geus diasakan pannya tah ngagaduhan angoan seueur nepikakeun dipapantes ku urang anger we nu diango mah munya nepikakeun rib-rib jasa 10 diango sadayana kitu keneh tuangeun nu dituang ku urang sadayana lebet kana patuangan urang sok sanaos numpuk cek urang teh pare mah ayeuna ge geus rek panen deui nu kamari ge can kajual can erep nu dituang ku urang bahkan nu janten kanikmatan teu langkung ti sajengkal di mana tos lebet mah liwati qoroah sarua ka ditu sami sadayana makana di mana-mana urang dipasihan nikmat ku Allah Subhanahu wa taala sur Allah Subhanahu wa taala kedah daek syukur tong ningali karena gede jeung leutikna nikmat Allah tapi kudu ningali karena saha nu masihan nikmat ka urang sadayana da urusan kanikmatan mah dibagi rata ku Allah Subhanahu wa taala urang tuang sinareng teri bari dina sisi galengan batur tuangna sinareng gepuk bari di restoran anu mewah misalkan teh nikmat mah kitu-kitu keneh mun batur kulem di hotel bari dina risbang anu empuk mun teh mah kasurna anu empuk urang dina golodog der kerek mah sami sadayana ge itu kitu-kitu keneh kerekna mah suganda dari ditu mah rada beda di kerekna make lagu misalkan tah ieu teh nikmat Allah sehinggakeun rahmat Allah nu 100 teh dilungsurkeun ka alam dunya sadayana ge makhluk Allah Subhanahu wa taala kabagean nepikakeun aya rasanya ti sato kanu janten anakna mata geuning hayam orokan nepikakeun ngajerebebengkeun awakna sieun ngaganggu ka budakna ka anakna eta teh aya rahmat Allah nu napal dina eta hewan termasuk urang sadayana nyaah kanu janten murang kalih sehingga keun gaduh harapan sugan we cek urang teh budak tengkeh teh jadi budak anu soleh bisa ngaduakeun ka urang kalayan beh dieuna mun teh mah bisa ngalayanan urang dina nalika urang sadayana tos ngantunkeun atanapi nuju urang sadayana sepuh eta teh naon hayalan urang da usah upami teu aya rahmat Allah sapertos kitu teu aya hayalan dina manah urang sadayana moal daekeun arorokan jelema teh moal daekeun cek urang teh wah imam budak teh pibaongeun tong tulus malah sepuh kapungkur masuk aya bahasa kieu geuning nya nah sia teh cenah hirup teh nikakeun bongkolang ting paehna ayakan ge hade cenah baheula nya ieu baheula kumaha mun orokan sok diwadahan ayakan kumaha tepati apal ayeuna panditanean geuning nya tampanan ku bidan nu baheula mah penginten aya make diayakanan malah sok aya di kurungan sagarupa di kurungan emut sim kuring kitu pun rai dilahirkeun make dibawa sagarupa kana bang barung budak teh make di kitu sagarupa tah digebrik alah ulah naon cenah ka ditu teh ulah reuwaseun terus deui make dipuput geuning ku daun kaung gitu dipuput cina diajar ngarokok berhenti kumaha hari ayeuna mah tahun 2020 di pagelaran
lamun aya jalmi nu ngalahirkeun hek urang teh ngadon marhaba da ulaheun ngarokok di jero teh ka budak cenah sok kaluar ngarokok entak wegah cing teh ampih teh teu meunang udud bongona meni kos dina bus AC ieu mah benten tata cara sinareng sepuh-sepuh anu kapungkur ta ieu teh hayalan harepan nu janten sepuh ngagaduhan murang kali dilungsuran rahmat Allah kana janten sepuhna ngagaduhan cita-cita sugan we murang kali urang jadi jalmi anu soleh jadi jalmi anu ayeuna sukses sehingga keun tiasa ngabantos kanu janten sepuhna baik di alam dunia atanapi dugi kakeun parat ka akhirat. Ta ieu upami urang ngagaduhan rezeki salangkungna ti kacekapan urang sadayana utami na nu wajibna mangka di mana jelema geus mung mikeun eta perkara nu saleuwihna ngahalangan kana tingkat kasolehanana sehingga keun nimbulkeun karuksakan ieu alam dunia. Singkatna mun jalmi geus mung sedekah mun jalmi geus mung zakat mangka Allah Subhanahu wa taala bakal ngalungsurkeun siksa di alam dunia komo engke di akhirat. Malah sim kuring nuju alit kapungkur nguping ti kersana Syekhuna Al Mukarram kersana Kang Haji Nurjaman tanggung geuning nya Nurjaman nu kopeahna sok nganggo kopeah beureum ciri khasna itu pokona sia cenah lamun armung zakat engke di akhirat eta pare dijieun kamarang hiji-hijina bakal napuk cenah ka jalma nu teu zakat eta manguping waktu salat kapungkur kitu da kateranganna sim kuring can kapenak eta teh ti mana ngana Allah Subhanahu wa taala nya kawasa wae dijadikeun naon we kabayang ku urang lamun ayeuna pare tina saton hek dijadikeun kamarang sadayana napuk ka urang sadayana naudzubillah summa naudzubillah tah di mana urang ngagaduhan rezeki nu salangkungna tina butuhan urang sadayana sok ku urang sisihkeun sok ku urang kaluarkeun alias ulah jadi jelema koret jadi ayana jelema koret teh matak ngadatangkeun adab Allah siksa Allah Subhanahu wa taala jalmi rata-rata mentingkeun beuteung maneh alhanan sok aya jelema teh geuningan dekul kamari sim kuring ngaliwat jam 1 beuting cing teh bangun geunah ieu jeung peuteuy ngaliwat teh cenah urang neangan heula cenah jang neangan meunang ting ti mana ngan bangunna lain aya meunang maok mah kira-kira piraku beureun diparabkeun ka ajengan sugannya dekul ngaliwat tah eta mah aya jelema dasar tuman kitu meureun nya dekul ngadahar peteskeun ka ditu sapapantuna kumaha teh luhur eta geus beres beuteuy aya keneh can erep da teu tilu hangor ieu panan jelema ngan kur genepan miteskeun deui dituna deui cing teh eta jelema jadi jangka pendek jangka panjangna teh nyaan cing teh ieu mah jangka dewek jangka urang teh tah sok aya jelema teh nu mak kitu malah sok aya mun usum kurban sok lucu mah datangna teh make buat ka dinya teh make buat itu nagog gedinya aya usum mingguan mah eueuh teh manusia teh sumingwan malah jumahan oge carang nah itu usum aya daging keureut diasupkeun kana jerobot aduh cing teh ci atuh sing deukeut jeung kiai geura dara rasaan cing teh aing mah ngaminggu ge meunang wae daging teh itu bubuhan boga cing teh kenalan tukang dagang daging sapi jadi kari ngawangkongnya hayang sopeun hayang naon sok aya kitu ngintunkeun tukang hayam aya nu wawuh cing teh sing deukeut geura ka kiai teh ngarah rada seubeuh ku daging teh komo mun teh mah daek ulah ilu kanu kieu mah meureun nya insyaallah karek daging hayam bodas we panuang tah ya hadirin sadayana sok aya jalmi nu mak meriyogikeun kaperyogian nyalira unggul teu ningali sagigireun teu ningali ayeuna sahanapeun manehanana aya keneh jalmi anu kakirangan ku katuangan matak dina syariat Islam aya nu disebutkeun zakat teh tujuanana naon supados urang sadaya tiasa nganikmati rizki nu aya di batur kitu milik nu aya di batur karaos ku jalmi nu sahanapeun urang sadayana ye nah gitunya janten catetan kang urang sadayana di mana-mana urang tos waktosna nisab kana zakat baik zakat mal zakat tijarah jeung nu sanes-sanesna kade urang ulah hilap kana ngaluarkeun kewajiban urang sadayana saterasna pidauh Sayyidina Ali karamallahu wajhah nupangna ieu ruksak ieu alam dunia sehinggakeun ayeuna urang sadayana di alam dunia seueur musibah teh loba jalmi ku akibat takabur ku kalebihan manehanana
kunaon wae ku harta bana tiasa wae ku ilmu tiasa wae ku pangkat jeung jabatan nu batak ngaluangkeun rasa takabur tina manahna sehinggakeun sok nganggap enteng ka batur teh. Nah si eta cenah udah kamari menyaho nyusukna pan sok aya nu kitu nya. Padahal urusan milik rezeki urusan ilmu eta sadayana takdir Allah sadayana bagian ti Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang umurna geus heubeul pan jalmi teh urusan rezekina masuk eleh ke budak ngora. Dai jalmi kitu mah biasana nyebutkeun rezeki teh ladang usaha cenah cek manehanana. Lamun rezeki ladang usaha da kudu beunghar kabeh atuh meureunna usahanya. Tapi pada buktosna geninganan usaha namah sarua dagang cubit-cubit keneh. Usaha namah sarua dagang papeda keneh. Nah risi itu geus kabuli sawah daek acan. Tah itu berarti aya bil kismatillah aya bagian di Allah Subhanahu wa taala mentak urang supados timbul ketenangan dina manah urang sadaya urusan rezeki sadayana tos diatur ku Allah Subhanahu wa taala supaya ulah aya ketenangan dina manah tong sok ningalikeun rezeki batur tingali rezeki urang we nu tos katuang ku urang nu tos kanggo ku urang nu kanikmati ku urang sadayana ta eta tugasna urang nyukuran kana eta pirang-pirang nikmat ti Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sadayana mudah-mudahan sakali deui tadi nu dipamrih doa ti sadayana murang kali sahibul walimah di dieu keresana akang sakulawargi mudah-mudahan nu diajar ngaos di sakolana masing dibukakeun ilham masing dibukakeun taufik jeung hidayah ti Allah Subhanahu wa taala kalayan tiasa nyerap pirang-pirang ilmu kanggo neraskeun jejak langkah para sepuh-sepuh urang sadayana kanggo nanyirkeun agaman Allah Subhanahu wa taala sehinggakeun bakal timbul bakal turun kanyaah Allah rahmat Allah mudah-mudahan nagari urang kamur urang kampung urang ditebihkeun tina musibah ti Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin. Hapunten kasadayana boh bilih aya cariosan kirang paos anu matak nyentuh kana kalbu muntamanya kebentar kana manah mugia palangkungan syariat lisan para hadirin sadayana Allah alungsurkeun ka mangkura kasim kuring amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyat wa ala kulli niyyatin bi barakati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallim amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala sayyidina Muhammadin salatan tunzina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami' hajat wa dhurana wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa damat wa sallim. Allahumma ja'al hada jama'an jama'an wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mahsuban. Allahumma barik lana wa li jamil auladana wa talamidana waj'alna min ulamil amilina salihina ta'ina lillahi wa rasulih. Allahumma rfa' darajatina wa tawil amarana fi ibadatika wa hasin akhlaqana wa wasi' Allah arzaqana wa habibna linnasi azma'ina wa taba'id adawati wal baghdha kullaha min bani adam alaihi salam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala'i wa darkis saqai wa su'il qada'i wa samakatil a'da bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam bi barakati subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.